Para mitra kaugdang, wilujeng tepangdang sareng acara matu dongeng enteng pangbeberapa. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulan neangan Bapa karya kileut. Kumaha dongeng salajengna sabada Nyi Saerah kadongkapan Kuki Ulis anu ngabejaan wirehna Nyi Aryati parantos diculik ku si Buldani. Mangga urang sami-sami Bandungan careos salajengna careos nyambung anu judulna Neangan Bapa bagian ka-86. Harita para mitra Nyi Saerah nanya, "Gimana gua kalangkang teh Kang Bani?" Harita Nyi Saerah luak liuk dan sen katenyo aya tanda-tandana asa teu pantes aya guha di dinya. Hatur nuhun Basi ieu tempat Big Vlog Channel. musuh nu di kawasan ku si Buldani, mun urang kurang hati-hati teh bisi cilaka we. Kurunga ngadupak burang atau pitapak. Ya bener tuh bareto tuh deket batu itu tuh aya pitapak anu ngabahayakeun. Satar nunjuk kana batu nu teu jauh tina tangkal jambu. Paledog batu dar. Satar teu talangke luak liuk neangan batu kaparengan mangi segede peul. Kopi cokot padeueur dibalangkeun kana palebah tangkal jambu nu dianggap bahaya. Lu batu ninggang lemah. Celepung aya nu gantar mecat kaluhur tali pangrod ngacepret lengo. Reinghap Nyi Saerah narik napas jero ka karanyaho. Yen daerah eta loba pibahyaeun loba pitapak. Untung dibarengan ku Bani jeung Satar lamun henteu geus tangtu bakal loba parebedanana leumpang teh. Nyaanya aya keneh picilakaeun. Kumaha mun geus kieu Kang? Sana mah ayeuna mah aman ngan ke mun geus deukeut kana buha kudu hati-hati deui biasana sok loba burang jeung runga nu mata kabinasa sabab ngahaja keur ngeupanan musuh. Nah atuh akang pangheulana yuk tuluy laleumpang kalayan hati-hati. Nyi Saerah kadi dekat cidaran cingeusna carincing pageuh kancing saring sapageuh iket. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata aya galagah kancana bari ngagoda kana perjalanan. Ari Suhama mimiti seber hatena sok sieun aya itu jeung ieu nu tumiba. Nu teu kanyahoan ku manehna nu akhirna matak cilaka. Rumasa teu bisa naon-naon, rumasa teu ngarti kana dunya persilatan, teu ngarti kana siasat jeung tipu daya pihak musuh. Mata keung horeng kieu ari kahirupan jalma jahat. Teu aya pisan katengtreman saincak-incak teh pibahayaeun wungkul. Kitu geurentes hate Suhama tuluy ngalengkah teu jauh ti Nyi Saerah. Lantaran ngantis Nyi Saerah nu jadi gunung panangeuhan manehna. Manuk recet di sarada heulang guyuk pating kalayang bari disadak kelak-kelip pikawakireun. Kawas nu geus lila teu manggih cai lantaran gowok saraat kahalodoan. Harita opat jalma pating teteyep leumpang ngadeuketan hiji tempat nu buni ku kakayon di dinya aya liang guha nu kabunian ku areuy kasungka jeung cariu. Barang tepi kana tangkal sempur rege Bani eureud nu sejen ge eureun di Satar luak liuk manehna inget keneh. Di dinya aya burang mangrupa lomang nu ditutupan kudang daunan. Di handapna loba seseukeut nu dijieun tina tamiang. Sinarang sing saha anu ragrag mincak lomang nu dituruban teh bakal kaptanggang ku seseukeutna. Aya naon deui di dieu? Bahaya nyai sok aya burang. Keke urang titenan heula na aya keneh. Bagaimana nya ke urang kudu leuwih waspada ieu. Dek Bani bari rarat reret. Ieu mah hese kapanggihna alusna mah masing-masing mawa itek panjang sakurang-kurangna 2 deupa. Itek kudu ditotog-totogeun kana tincakeun mun ngagebros hartina aya burang Satar usul. Nya kitu sok ah. Tuwe tangkal salunggar tuh. Rada lantas
Kalau obat lenyer sekalian. Bani nunjuk kana tangkal salungkar. Satar titalangke para mitra manehna muru kana tangkal salungkar. Barang geus tepi serepet ngalugas bedog kedog cedog dorok tangkal salungkar segeri leungeun orok teh runtuh. Meunang opat tangkal tuluy ditata sandahana mangrupa iteuk panjang. Sanggeus meunang dibawa sarta dibikeunan ka baladna manehna nyokot hiji teu laloba omong. Pinuh ku perhitungan tuluy maraju ketruk tungtung iteuk kana taneuh nu rek ditincak. Mun geus yakin teuas tuluy maju. Nu pangheulana leumpang Bani manehna leuwih apal. Padang tepi kanu rumpil bros nang tungtung iteuk nagebros tetela didinya aya lomang. Dituruban ku kalakai garing teu ka kiri ku saliwat mah jiga teu aya naon-naon. Reg Bani eureun sarerea ge ngaradet. Mencrong ka tempat anu ngagebros. Bani teu ngomong manehna mariksa eta tempat akhirna kanyahoan. Lomang nu cukup gede teh para mitra. Kira-kira sameter pasagi buni dituruban ku kalakai di damparan ukur tangkal kirinya. Nu leutik nun ditincak bakal potong sarta nu nincak nepi gubrus kana lomang. Singkir teh durubna Kang nara ka ciri ceuk Satar. Sok atuh bantuan. Duaan mikeun turub lomang barang breh matak muringkap bulu-bulu. Di dasar lomang sesikeutna tina tamiang meuni rangseb daya lolongkrang anu cukup. Mun aya nu ragrag moal burung langsung kapangang ku eta sesikeut. Nyaan telah ngasibul Dani teh nya, ceuk Nyi Saerah bari kekerot bakat ku gemes. Bani jeung Satar tarurun kalayan aki-aki. Tamiang nu seukeut dicabutan dientepkeun tuluy ditumpukeun kanu bala. Lombang aman bebas tina cucuk rungkang. Maju deui aman ayeuna mah ceuk Bani. Tuluy laleumpang deui ari iteuk tetep dibawa bisi butuh deui. Serong kana sisi gawir jalan sartapak malipir. Seseleket harita para mitra matak paur. Bani ti heula dituturkeun ku Nyi Saerah di tema kusuhama di tukang Satar. Dina kagokna reg Bani eureun luak liuk neangan batu sugan aya. Kaperengan aya nu nogel dina taneuh gancang dicokot. Sanggeus beunang dibaledongkeun ka hareup peledag korosak bru aya nu ragrag ti luhur. Cucuk salak jeung tatangkalan seseukeutna sabeungkeut gede ngahalangan pilampaheun. Astagfirullahalazim. Nah loba teh nu kitu nya ceuk Nyi Saerah bari oloho. Bulu punuk maruringkak cacak mun teu kanyahoan mah bua ninggang kanu keur leumpang. Mangkaning hese keur ngejat katuhu gawir kaluhur. Katuhu gawir luhur para mitra kakenca jungkrang. Ieu teh nu pamungkas ieu asana moal aya deui ieu. Keun urang ngagulingkeun we lah ieu mah kalebak ceuk Bani. Tuluy ngadeuketan beungkeutan cucuk salak digulingkeun kalebak kurobas kubrag kana rungkun kiri. Geus kitu mah perjalanan lancar serong ka hareupeun guha. Nu disamarkeun keur hapunten disamarkeun ku ngaguyuna ari kasungka jeung ari cari. Mun can kanyahoan mimitina mah moal nyangka eta teh sumut guha. Da ieu lawang guha teh Nyai, Bani nunjuk kana ari nu ngaguyun. Ye, unifikasieun kitu moal aya orai ka? Moal asana mah. Dai memang kieu biasana yuk urang ka jero ngan kudu waspada pakaran cekel bisa aya itu ieu ceuk Bani. Bari serepet manehna ge ngalugas bedogna. Sarerea ngagugu para mitra pating serepet ngalugas bedog. Badi maju pangheulana bret-bret nyabetan ari nu ngagokan. Dileledkeun ka gigi rebus ka jero bari dongko dituturkeun ku baturna. Tetelangan seeutik nu rumpil mah ka jerona mah lalega jeung babari nganangtung teu bisa ajeg brewisa kudu rada dongko bisi tarang dengar batu. Para mitra kaumdang
Opat jalma ting keteyep beuki wila beuki jero akhirna reg Bani ngarandag luak lieu nempoan ka aya di jero guha. Tetela jempling bani simpe taya sora naon-naon. Gening ki iseun jeung asa barau hapeuknya, cek Nyi Saerah bari tetep waspada. Suhama hatena deg-degan. Di jero panyumputan nama ieu mah guha kahiji, manurutkeun kebiasaan mun batu eta aya di luar hartina nu bogana keur eueuh. Sabab batu teh ganjil panto. Mun nu bogana di jero sok dibawa ka jero. Bani nunjuk kana batu sagede tatapakan. Jadi ayeuna mah keur eueuh meureunnya. Kitu biasana mah tapi urang cobaane buktikeun aya atawa eueuh. Yuk urang ka jero. Bani dongko supramitra kana liang leutik kudu dongko bari saseleket. Teu kudu rada hese tapi najan kitu ge akhirna mah sarerea tepi kanu dituju. Ana breh mata kaget pikeun ka karama sabab di jero teh aya samak, aya angel, aya pakean ngagarantung dina sasampayan. Di pojok aya bedog ngangeuh kana batu. Di handapna ngagoler ringgis jeung kampak. Bani jeung Satar asa kagagas lantaran bareto mah maranehana teh larsub ka eta tempat munyetorkeun hasil babadog rampok. Ni kapungkul mah akang teh meh 2 poe sakali ka dieu teh setor hasil usaha dibikeun ka si Buldani. Akang nu capena, akang nu dorakana, batur nu untungna, cek Satar bari dumareuda. Tapi terus nama biji rasa cecep ka Buldani. Nya nu beungarna mah batur we nya, Bani mairan. Ulah alit manah Kang, geuning ayeuna mah akang duaan teh tiasa ngabakti ka balarea. Nyumangkeun tanaga kanggo kapentinganna balarea, mangga geura tangtoskeun. Kumaha geus kieu? Cek Nyi Saerah. Jelas si Buldani teu aya di dieu. Malima geus lami jigana teh tu, samakna geus burukan, pramat lancah pakuranteng. Aing mah kieu we barang-barang nu aya di dieu piceunan. Mun perlu duruk, bedogna bawa engke pantona tutup di luar. Ngalah si Buldani teu bisa ka jero kitulah. Nya halus kitu ge Kang sok atuh. Geus kitu mah prak ditarawe. Barang-barang nu aya di dinya dipiceunan kaluar sawareh diduruk pakarang para mitra nu bisa digunakeun dibawa. Ari karung meusina kambang jeung para bot sejen tina beusi. Aya nu kawas useup, aya nu kawas arit, aya sabang salingis tapi seukeut cara congo jarum. Sanggeus rengse pantogu hadijieun tina batu gololongan. Digulingkeun ku Bani jeung Satar gorolong blung nutup panto. Kancang dikanjel loga krusiahna. Dipinggang ku batu sejen maksudna masina remuk. Mun geus remuk bakal hese dibukana da macet. Bereslah yuah urang kakira rayung. Sugan aya di ditu, ceuk Bani bari bijil ti guha. Barasarerea ninggalkeun eta guha. Da geus jelas si Buldani teh aya di dinya mah teu aya. Harita para mitra Nyi Saerah ngageremet hatena hayang buru-buru manggihan si Buldani. Hayang geura tertaru ngabudalkeun ka keuheulna. Hari Suhama mebeda deui hatena melang ka adina. Sok sieun cilaka. Kacilakaan anak awewe rupa-rupa najan barugana teu dikieu-kieu ge aya picilakaan bisi ruksak kahormatanana nu tangtu bakal jadi bang baluh salila hirupna. Buldani anjeun kejem. Nah bet kumaha Bani maling adi aing. Nah teu nyokot pareg saleuit. Nah teu maok doma sakanang. Mun mang badog harta bana mah ku aing moal disusul-susul. Kitu cek Suhama ngomong satengah teu sadar. Sing sabar Kang Suhama. Keuna keur ditarekahan pan sugana aya milik tiasa keneh katulungan Yati teh. Ulah kenatna doa supaya Nyi Yati aya dina kasalametan lahir batin. Leres syukur tiasa ngadoa akang mah teu lambung ti kitu. Temal Suhama dumareuda. Urang nuju mbetakeun tarekah Allah baris nantukeun. Hartosna mah ulah alit manah di dunya mah memang tempat ngalakon. Laras jangkeun we lah sing tenang we keun lah si Buldani mah. Geus kapamih akang nu panggeuleurna maju. Akang ge boba ditungan jeung si Buldani.
Aya hutang seletik apan bang akang kungsi ngawula ka manehna teh. Lain kuna naon akang ge dipaksa ku manehna sasat teh dipatalukan. Taina jadi kieu lalakona akang nu bakal ngagempurna. Sambo akang ngiri hate asa teu diajenan. Untung aya jangan ngarajeng ni saerah nu akhirna bisa disalametkeun akang ge ceuk Bani pinukusu banget. Da nyaan ceuceup pisan ka Buldani. Nya nuhuna tu ari kitu makan suhama regreg hatena asa loba nu milu bingung, loba nu bela pati bari jeung prak milu ngetakeun kareka. Para mitra kaum dangu bari ngobrol mah teu karasa leumpang teh nyaho-nyaho geus tepi ka tempat waya lombangan teh. Tidinya mah aman para wargi sadaya jeung babari harita teh. Leumpang teh sabab geus jauh ti lalawak loba barang, loba burang jeung rungga. Ti harita para wargi sadaya sumanget nyi saerah beuki ngagedur. Hayang buru-buru tepi ka tempat Buldani malah mun teu kagok ku baladna mah hayang terlumpat tarik ngajugjug ka kiara payung ngan orok kaya ngaragangan ka Bani jeung Satar. Ugi karunya ka Suhama nu tangtuna ge moal bisa lumpat naningan manehna. Kang Bani kiara payung ge jauh hatana pihin teh, cek nyi saerah bangun teh sabar. Abi nyai mun leumpang biasa mah kira-kira 4 jaman, sarta jalanna rada rumpiu deui. Tapi da moal loba runga ka ditu mah da nu dijugjug teh imah teh mal Bani. Kumaha tuh kira-kirana di mana aya si Buldani teh? Nah kumaha matuhna sok lila di imah atawa lila di guha? Nya kumaha kaayaan we mun di imah teu aman sok lumpat ka guha. Akang mah teu bisa nangtukeun teuing keur aya di mana teh ayeuna teh. Ngan ulah waka nyusul kanu jauh urang papain nu deukeut heula nyaeta kiara payung. Nyi saerah ungut-ungutan. Ngarti kana maksud Buldan awet Bani. Da memang bener ulah wakan jugjug kanu jauh leuwih hade mapai ngarah teu loba teuing micinan waktu. Nu leumpang beuki gancang nu disorang teh rata-rata rada-rata jeung teu loba rarambu. Suhama jag-jag da bawa dinu babari beunang di bawah rusuh ari panon poe geus lingsir ngolon geus liwat wanci lohor. Manuk recet di sarada angin gunung ngahilibir nebah kana tatangkalan. Daunna pating arulang ngabagiakeun kanu keur leumpang. Barang para tanyakan disambung kumudun meninurug jog anyog ka sisi walungan leutik caina herang canemrang herang pikabitaeun regi saerah eureun bari nyarita. Nyai kumaha nya ini ye? Nyai nam urang direne da kedah setelah heula kan? Leresnya di tempatna marodna ye. Keke payuna mah datang katenan aya cai jeung deui bising kabu akhir manten emal Bani. Sarerea murut cai walungan ngadon abdas jeung bebersih satuluyna mah ngadon sarolat heula. Tempat memang darurat tapi milihan anu sakira suci tina najis. Reng sesolat bra deui miang. Nuluykeun perlampahan opatan ngalit ngajugjug ka kiara payung rek ngajorag Buldani nu geus kumawani maling Nyi Aryati. Para mitra caduna heula nu keur aya di perjalanan. Kocapkeun para wargi sadaya Buldani nu aya di hiji tempat nu geus hasil niwat Nyi Aryati. Harita paso sore kira wanci asar Buldani diuk dina samak butut. Sila tutup bari melenyun udud pikiran kumalayang muter neangan akal sangkan bisa merukeun Nyi Aryati. Sangkan daek dikawin sacara sadrah ulah ku kapaksa pirusa. Sanyana mun teh masih Buldani geus hayang pisan. Peuting eta ge bisa kekereuweut bari ngagunakeun kakerasan. Tapi lain eta nu dimaksud ku Buldani aya deui tujuan nu leuwih pikabungahan. Lamun seg manehna bisa kauntun tipung katamang beas jeung Aryati, sahenteuna manehna bisa hirup ngahanang-haning, da satangtuna bae Nyi Aryati teh loba warisanana, eta nu dipikahayang.
Tapi hanya Nyi Aryati lain istri jore-jore. Kekuatan batin dina ngabenteng kehormatan lain lalaworakeun. Ajeun pejah dada tinemu aja jeung tibatan kudu pasrah bongkokan sumrah kalalaki pantar Buldani. Nu matak ti barang jol oge keukeuh nolak malah mah ngalawan sabisa-bisa. Sarta ngancam ka Buldani, mun Buldani keukeuh maksa manehna rek maehan maneh. Atuh Buldani teh ngarengko gelebar teman munyi saerah kudu pinanggih ajal. Kudu pinanggih pati ku cara kitu. Lapur moal ngahonta cita-citana sabab Buldani hayang boga pibatureun hirup nu bisa ngalengkepan kana kahirupan manehna salila aya di alam dunya. Abong anak haji pagel pisan jeung eueuh kasieun kala milih pati badan pasrah ka aing. Kurang ajar memang kudu diwarah tapi yeuh. Tapi sakuatna gaji awewe lila-lila moal burung pasrah keun sia pikerem heula. Gaya elina pira kurek kuat dikerem bari teu dahar. Kitu ceuk pamikir Buldani. Manehna boga rasa aman, saeutik teu nyangka yen bakal aya nyusul da ceuk pamikirna saha nu wani ngudag ka manehna. Saha nu nyaho ka tempat eta, geus pasti batur-batur mah moal aya nu nyahoeun. Tiba heula ge can aya nu nyahoeun iwati manehna jeung balad-baladna. Sama sakali poho kabadi jeung satar mah poho pisan para mitra. Buldani teh da geus bilu ka musuh eta dua jalma teh. Wakasna para mitra kanya-kanya